maut jol malakal maut. Fa idza kana ar-rajulu sholihan di mana-mana soleh fala tazalu yuqalu laha dzalik hatta takhruja. Teureun malaikat bari nyabut teh Allah ridhoeun ka anjeun ulah sieun-sieun dicabut. Tenang maneh Rabbin Rodin Gairi Godban mantak kira senyum mantak mayit teh senyum lantaran malaikat nak ngomong kos kita. Tenang bae keluar terpuji anjeun mah keluar ge jeung sing bunga lantaran pangeran ridhoeun ka anjeun. Eta teh terus bae datang ka hatta takhruja keluar dengan senyum kadeleuna marah mah aya nu dibere pandangan surga nyana asa isin keluarlah cai mata ku teu pantes rarasaan teh hirupnya sakedeungnya ibadah kos kita tapi dibere bakal itu surga nu pohara rasa isin aya ceriknya ku bungah jeung ku isi. Kamari nyaritakeun tentang jelema-jelema nu teu iman ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelema nu teu iman nalika sakaratna kamari geus dijelaskeun. Diceceleh ku malakal maut, ditanya, dihina-hina, aina ma kuntum tad'un, mana pangeran nu kumaneh disembah-sembah, hadir ke coba. Ternyata atuh memang pangeran, lain pangeran nyana wa syahidu ala anfusihim annahum kafiri. Ujung-ujungna di akhirat digejebur-gejeburkeun ka neraka. Silih salahkeun nyana di jero neraka ka pamimpin-pamimpin. Pengikut-pengikut nanyalahkeun ka para pemimpin ge embung disalahkeun, atuh terjadilah karicuhan kaributan di jero neraka. Akhirna diputus ulah raribut fazukul azab bima kuntum taksibu. Rasakeun bae siksa neraka. Kabangkawarahan, kakufuran, kamusyrikan, kamunafikan nuku anjeun di dunia dilaksanakeun gas ulah silih salakeun rasakeun ku ari mah. Masyaallah, masyaallah. Dilanjutkeun ku Gusti Allah dengan rincian-rincian supaya leuwih jelas deui kumaha tentang jelema-jelema anu ngabohongkeun ka ayat-ayat Allah jeung kumaha jelema anu iman terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dirinci ku Gusti Allah abeh jelas mantap masuk ka jero jantung supaya di akhirat ulah aya silih salahkeun. Allah ngajelaskeun abeh ke di akhirat oh jaheueuh oh jaheueuh oh jaheueuh. Ye innal ladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha
wallahu a'lamu bimuradisanya nyana jelema anu ngabohongkeun ka ayat-ayat kaula ayat mengenai tentang usuluddin tentang katauhidan ayat anu ngajelaskeun bahwa pangeran teh allazi khalaqas samawati wal ardi wa ja'ala zulumati wan nur nyana teu percaya kapirin teh teu percayaeun kana ayat bahwa anu nyiptakeun langit jeung bumi katut eusina termasuk neraka jeung surga adalah Gusti Allah nyana teu percaya hiji allazina kadzabu bi ayatina wastakbaru sombong diciptakeun ku Gusti Allah ti eueuh ka aya sanggeus aya ku ari dihirupan ku Gusti Allah di jero hirup teh diutar atur ku Gusti Allah pausahaanana aya nu di politik aya di ekonomi aya dina budaya jeung sajaba-jaba anu di pertanian dan lain sebagainya diurus ku Gusti Allah tapi nyana ngabohongkeun kana ayat ketuhanan Allah iyalah alladzina kadzabu bi ayatina wastakbaru an nomor kedua na jelema anu ngabohongkeun ka ayat-ayat kaula urusanana ahkam syar'i geus dijelaskeun ku Gusti Allah berbagai ayat-ayat anu nyaritakeun tekan tentang hukum-hukum syara mengenai tentang wudu, mengenai tentang salat, mengenai tentang haji, mengenai tentang puasa jeung zakat nyana ngabohongkeun ka Gusti Allah teu percaya ayana salat teu percaya aya kewajiban zakat teu percaya aya kewajiban haji teu percaya aya kewajiban puasa nyana adiguna teu ngalaksanakeun eta ieu innal ladzina kadzabu bi ayatina wastakbaru an jelema nu ngabohongkeun ka ayat kaula adiguna sombong jauh tina percaya kana ayat dua mengenai hukum syara wa imah jelema teh iman mah ka Gusti Allah teh cuman tetep ngabohongkeun kana ayatna iman ai pangeran mah mun ditanya Gusti Allah iman lamun ditanya saha nabi Muhammad nabi teh tapi nyana seakan-akan ngabohongkeun ketika Al-Qur'an ngajelaskeun bahwa ieu teh riba kredit ala kuari riba langsung ngalaksanakeun bae sarua jeung innal ladzina kadzab bunga bank riba terus bae nyana nyokotan duit bank deun dicokot bungana innal ladzina kadzabu bi ayatina wastakbaru anha muamalah nang geus ta'ala Al-Qur'anul Karim geus eueuh ijab qabul tarima meuli jeung tarima ngajual di mananya na nyokot barang di mananya na transaksi geus jauh tina aturan-aturan syara make aturan-aturan Yahudi ieu ge sarua innal ladzina kadzabu sanyana jelema nu ngabohongkeun bi ayatina ka ayat-ayat kaula wastakbaru anha sombong teu daek nganut teu daek nuturkeun kana aturan-aturan Gusti Allah kumaha tah jelema nu kos kararitu la tufattahu lahum abwabus sama moal dibukakeun jang nyana lawang langit tutup geus puguh kafir manu teu percaya ka ayat-ayat Gusti Allah mengenai ayat uluhiyah ketuhanan mengenai ayat nubuwiyah sifat kanabian kepercayaan pangeran teh Allah kepercayaan bahwa kangjeng Nabi urang teh sebagai Nabi terakhir eta mah jelas-jelasan las tupat tahu lahum ababus samana jelas anu musyrik lain nyembah ka Gusti Allah endahan nyembah ka patung Nasrani Tritunggal Yahudi Uzair kitu kene Sinto Matahari dan lain-lain sebagainya Gajah Mada dan lain sebagainya nyembah ka batu ka patung ka kayu ka makhluk la tufattahu lahum abwabus sama moal dibuka lawang langit jelas sama ieu mah iman ka Gusti Allah cuman bodog
goblok bedegong imahna deket masjidnya nana iman ka Gusti Allah tapi teu nyahoeun mun ditanya lawang masjid sabaraha teu nyaho deket musola tapi teu nyaho ampar musola kos kumaha deket majelis taklim tapi teu pernah nyana diuk di majelis taklim instruksi salat teu pernah ditolelin itu kene Ramadan batur mah puasanya ngagoreng sangu sial jasa Masya Allah baheula mah masih kene ditutupan uncang-uncang kadele sukuna doang kuari mah geus terbuka nu ngaran mabok aya di nyana ngaran judi aya di nyana ngaran maling aya di nyana korupsi aya di nyana iman ka Allah ngan teu make aturan-aturan Gusti Allah innalladzina kazzabu biayatina wastakbaru anha tetap la tufattahu lahum abwabus mah dibukakeun lawang langit moal emang kumaha kitu kieu iza urija bi arwahihim ilaiha ba'dal maut ketika diangkat rohna ka langit sabada maut bayuh batu biha ila sijin diturunkeun deui langsung di kadaraka sijinkeun bikhilafil mu'min beda jeung mukmin fatuftahu lahu dibuka lawang langit wa yus'adu biruhihi ila sama'is sabi'ah diangkat rohna terus datang ka langit ka-7 masyaallah karim kieu lalakonna Kangjeng Nabi dongeng cek Kangjeng Nabi wahai para masyarakat ayuhan nas al mayyitu tahduruhul malaikatu ketika seseorang sakaratil maut hadirlah didinya malaikat urang ye bakal sing hade ketika dek maut jol malakal maut fa idza kana rajulu sholihan di mana-mana soleh iman ka Gusti Allah iman ka Kangjeng Rasulullah pelaksanaan syariatna eueuh anu coceng salat puasa zakat haji soleh lah kumaha teh cek malakal maut ukhruji ayyatuhan nafsul mutmainnah ukhruji ayyatuhan nafsut thayyibah kanat bil jasadit thayyib ukhruji hamidatan wa abshiri biruhin wa raihanin wa rabbin radin ghairi ghadban cak malaikat hai ruh keluar anjeun ukhruji ayyatuhan nafsul mutmainnah ukhruji ayyatuhan nafsul thayyibah kanat bil jasadit thayyib bari dicekel tak ku malaikat bari dicabut lalaunan hai ruh keluar maneh lalaunan roh nu bagus nu seungit nu aya dina jasad nu seungit keluar anjeun sebab anjeun mah sanajan kukumaha ge hamidah terpuji ulah sieun bungah anjeun biruhin wa raihan wa rabbin radin goiri qodbat Allah sukaeun jasa ka anjeun jeung teu bendueun haidara keluar fala tazalu yuqalu laha dzalik hatta takhruja teureun malaikat bari nyabut teh Allah ridhoeun ka anjeun ulah sieun-sieun dicabut tenang maneh Rabbin radin ghairi ghadban mantak jara senyum
mentak mayitnya senyum lantaran malaikat nak ngomong kos kita tenang baik keluar terpuji anjeun mah kaluarga jeung sing bunga lantaran pangeran ridho ka eta teh terus bae datang ka hatta takhruja keluar dengan senyum kadeleuna marah mah aya nu dibere pandangan surga nyana asa izin keluarlah cai mata ku teu pantes rarasaan teh hirupnya sakedeungnya ibadah kos kieu tapi dibere bakalna itu surga nu pohara rasa izin aya ceriknya ku bungah jeung ku isi keluarlah roh jasad mah dicecerikan ku anak ku pamajikan mun salaki teh mah ku handetolan ku dulur kabeh tatangga kararumpul eta mah bangke ieu roh dibawa ka mana summa yu'raju biha ila sama tu ditaekeun ka langit begitu datang ke langit pertama fayastaftihulaha malaikat minta dibukakan lawang fayuqalu cak penjaga man hadza saha ieu nu dibawa fayaquluna ngomong nu mararawa teh fulan bin fulan ki anu putra anu ieu mah coba ningali heula bukuna coba ditingalikeun bukuna geus tanggung jawab kula cek malaikat ulah aya dipersulit ieu mah oh ya geus kos kitu batu ditu dibukaan deui bukuna ge teh geus teu dibukaan deui japanan malaikatna langsung ngomong atuh geus ngeunaan kos urang deuk kapanggih jeung presiden nu mawana kapolda atuh ngeunaheun tapi lamun nu mawa hansipan dipersulit Kapolda nu bawa oh ya langsung malah geus aya stikerna atuh weh geus aya stiker segala rupa tina mimiti mobil lagi geus aya stikeran oh langsung waduh langsung ieu geus sarua bulan bin bulan coba lihat surat-surat geus teu kudu dipersulit deui da stiker tuh stiker Golkar kan aduh masyaallah ulah dibawa sia Golkar ka langit bahaya sia dijejak bisa sia ku walai kubata cek malaikat di luhur marhaban bin nafsit thayyibah kanat bil jasadit thayyib selamat datang untuk ruh yang bagus yang wangi anu aya dina jasad anu bagus udkhuli hamidatan wa absyiri biruhin wa rihanin wa rabbin radin bigairid qadban kaula ge geus diamanatan ku Gusti Allah lamun aya roh nu model kieu mah titah dilangsungkeun atuh langsung wala tazalu yuqalu laha zalik terus bae di langit kedua kitu keneh cak penjaga langit kedua ulah geus titipan lamun aya ruh model kos kieu mah kita dilangsungkeun we dibukakeun langsung bat naik ka langit katilu di langit katilu ge penjagana geus nyahoeun lamun aya ruh nu model kos kitu kita dibukakeun lawang langsung langit kaopat kitu keneh ulah geus titipan lamun aya ruh nu model kos kieu kita dibukakeun tanpa ditanya dirat dibuka terus hatta tantahiya ila samai sabiah datang ke langit nomor ke-7 langsung ka ditu ya Allah ya Rabbi datang ka ditu di alam ku Gusti Allah cek Gusti Allah aing nyaho salila hirup anjeun waktu di alam dunia waktu di bumi aing nyaho kahirupan sia dina urusan-urusan naonna geus teu kudu dicaritakeun aing anu nyiptakeun sia teh ka mushola ka masjid ka majelis salim mauli dan rajaban ngaji jeung sajaban batur aya kesulitan ditulungan ku sia kapan kitu kene aya nu perlu bantuan ku sia dibantuan aing geus leuwih nyaho nu mantak aing suka jasa ka sia geus kuari mah balik deui ka ditu maneh kuari geus aya di alam barzah tuh jasad maneh kuari neuk dipandian geura ka ditu turun deui saheng jelema di handap
Masya Allah Karim asa sakdek-deken di nu kolot maya asa moal kebal deui teh ati kitu rarasaan asa aing moal kebal tak kos kitu tah deres tah lamun kos kitu mah ngeunaheun jasa pan aduh komo nu geus diabetes darah tinggi geus aya bobogaan geus teu hudang-hudang ieu mah aing mah asana geus moal kebal deui cepet ya kakak panggil kos kita ieu teh cepet nah Gusti Allah nikmat amat karasan ngeunaheun jasa dipandian lah mayit nyana milu ke tempat mayit nggak ke tempat mandian di luhur nyaho nyana gitu aing nu mandian saha nyaho jasa udangkeun diukeun balikeun nyaho beres dipandian dibawa ke pertengahan geus disiapkeun boe langsung ditenden di luhur boe kapasan kapas-kapasnya urang neuleukeun roh urang teh itu aing teu keur di kapasan ku saya ku amil cincin aing dicokot ku amil aduh sial tak amil kusim cincin nyokot cincin bungkus kahiji bungkus kadua beres asup roh urang ka dijase bungkus katilu mun 3 lapis nyahoun nya mun 2 lapis bungkusan ka hiji asup ka dieu langsung dipocongkeun talian urang saya di jero di dinya set talian pas pocongkeun reketak nu kenceng pocongkeun reketak masyaallah neuk saha bae model kos kitu pengusaha kos kitu petani kos kitu pejabat kos kitu kiai kos kitu ustad santri kos kitu geus puguh eta mah nya mah salaladar jawara ge geus kos kitu bae tukang cimplong gitu bae geus kabeh dipocongkeun bawa diasupkeun ke jenazah kerangka langsung bawa ka mushola ka masjid atau di mana mulai di sholat urang aya di dinya ngadenge urang teh ngadenge Masya Allah iya salatan sholli ala hadzal mayit ngadenge Allahu akbar termasuk lamun di dieu nyana bagus nu geus dibuka lawang langit ka luhur doa nage langsung dibuka blak 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 ka luhur Masya Allah Masya Allah ngeunaheun luar biasa beres didoain geus hayang gegeuraan sakumaha urang dipangantenkeun sanajan loba jelema ge hayang geura baralik we teh jelema teh sial jasa sagala ngobrol sagala nu geus teu betah aing ngadenge suara jelema teh hayang kokonci bae geus alamna nu beda nah beres kubur mentak di Jakarta di kitu nu sok urang dizarahan teh luar batangnya nama kaluar ti heula ku aya gegeuraan mentak disebut luar batang Habib Abdurrahman teh kaluar ti heula Masya Allah Karim supkeun ka jero bukaan urang aya dirinya karasa bacaan gelung 7 kitu inna anzalna tenden dina sirah tenden di beheung tenden di pundak tenden di dieu dina cangkeng di bujur dat saya semagina geus saya gegeuraan we urang teh gegeuraan sebab urang geus kapanggih panjing Gusti Allah sebab di jero kubur teh bakal aya naimul qabri kalimatan kubur geus bayang gegeuraan jasa tak kakarak di kitu-kitu doang getak urang mah kadeuleu da poek nyana geus mulai nyayan caa kakarak di pasangan doang nyayan caa langsung korolak kos gitulah kuari mah jelema anu ngabohongkeun ka Gusti Allah innal ladzina kadzabu sa'nya jelema anu ngabohongkeun bi ayatina ka ayat kaula
ngabohongkeun kana ayat ketuhanan, teu percaya pangeran teh Allah, kafir, musyrik, munafik. Innal ladzina kafaru bi ayatina, sanyana jelema-jelema anu ngabohongkeun kadzabu bi ayatina, teu percaya kana ayat-ayat, percaya tapi teu ngalaksanakeun. Bae kawarah ieu. Cak Allah haram mabok terus bae. Cak Allah haram zina terus bae. Cek Allah haram maling terus baik, korupsi terus baik, malah tinggal sholat teu pernah sholat jana, teu pernah puasa, teu pernah zakat, asarek lila bae hirup teh. Nah iyalah jelema nu ngabohongkeun ka ayat kaula, wastakbaru anha, sombong adiguna teu daek sujud ka Gusti Allah. La tufattahu lahum abwabus sabar, ketika paehnyana cabut rohna kubaha eta jelema nu kos kitu. Fa iza kana rajul suan di mana-mana si jelemana ieu buang kawarah model tadi. Gola malaikat nyabut nyawana, ukhruji ayyatuhan nafsul khabisa kanat fil jasadil khabis. Hei, aduh lu bau kuai kambeuna, aduh anu cores ya, aduh anu buang kawarah, nu aya dina jasad anu buang kawarah, keluar sia bari cabut, keluar sia sekaligus, diasupkeun di dral. Hei, aduh anu buang kawarah, cabrak bau sia, nu aya ngancik dina jasad bau dijoreng. Keluar sia ukhruji saat kajrokeun deui. Masya Allah karim. Kaluarkeun loba nu ngajoak. Lantaran malaikat nu ngomong kos kitu, boro-boro keur sakaratil maut, cacak-cacak urang dicarekan ku tatangga, urang dicarekan ku bos, urang dicarekan ku polisi, urang dicarekan ku jawara, ngageter-geter nagelain lalagaan. Ieu makan terakhir ieu mah malaikat nyarekanan ka urang. Hei, loh, buang kawara, tol sia, goblok sia, bau aing ngambeus sia, nu aya dina awak sia bau jabret goreng. Keluar sia, sat. Salangapna geus hese nyaritakeunana. Dedeleuanana geus hese nyaritakeunana. Teu kudu dibere pandangan neraka, ku dicarekan ku malaikat lagi geus lain lalawara. Keluarlah roh, sat, bawa ka langit, tugas malaikat. Datang ke langit pertama ditanya, nyana tetep bae minta dibukakeun lawang, buka pintu, cek nu mawa, ulah tugas. Man haza? Roh saya. Roh jawara. Ada lo kaya coba buku dari mana? Dibuka, Golkar aya. Waduh, korupsi aya di sini. Eceng gondok aya. Waduh, geus macem-macem. Gas aing dititipan ku Gusti Allah. Ketika aya roh nu model kieu teu meunang ditaekeun ka luhur langit kos kieu mah. Embur aing mane tugas-tugas bae bawa deui ka hadap. Bawa deui. Aing teu beunang jalan mana bae teu bisa naek ka luhur. Ieulah ayatna. Innal ladzina kadzabu sanyana Yahudi anu henteu percaya ka ayat kaulan wagung. Nasrani nu ngabohongkeun ka ayat kaulan wagung. Konghucu Buddha Hindu berbagai agama anu kafir ngabohongkeun ka ayat kaula tentang ayat ketuhanan. Kitu keneh jelema-jelema ai iman mah iman ka aing cuman teu make kana aturan-aturan aing. Geus dijelaskeun eta haram tapi ditabrak bae, geus dijelaskeun eta teu meunang tapi ditabrak bae. Dereus teu nyaho pan ieu mah nyana nyaho. Ngenggeleng unggal radio, unggal televisi anu ngajelaskeun kitu keneh pengajian
bahwa mabok teh haramnya na tukang mabok zina teh haram tapi terus bae maling teh kapan haram tapi terus bae menganiaya teh kapan haram tapi terus bae kazzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama teu bisa dibuka lawang langit teu bisa sama sekali la tufattahu lahum abwabus sama cek malaikat aing dititipan ku Gusti Allah roh lu model keus kieu teu beunang liwat ka luhur turunkeun ka handap ialah iza urja bi arwahihim ilaiha ba'dal maut ketika ditaekeun rohna ka langit sabada maut fayuh batu biha ila sijin malaikat anu nganterkeun roh tersebut ka luhur langit pertama terima otomatis dibawa we langsung ke neraka siji tempat tak diterek berat aing mamawa sia tah tempat sia kunaon aing dilojokeun ku sia cek malaikat berat aing mamawa sia cicing sia di dinya cak roh ulah waka di dieu lantaran kula tuh candi kubur anterkeun heula ka ditu ka imah loba hayang sagala men tadi anterkeun tuh kula ge mun nyaho mah lempang sorangan ngan teu nyaho aya elek malaikat teu kudu ngalengka tak cicing ti sia neuleuh nyana tuh jasad aing aya nu calangap bae nu mendelik bae kruh kafir teh kos kitu keneh jelema-jelema nu maksiat ka Gusti Allah ih kunaon aing calangap bae sakieu teh nya ngomong sorangan di pandian langsung beres bawa ke pertengahan langsung dibungkus tetep bae nyana asup ka dinya nu jore nu bagus asup bawa langsung ke kubur mulai ngejoak nyana di jero kubur sebab nyana nyaho bakal disiksa hawa kuburan geus karasa ku nyana kakarak asup ka kubur doang geus panasna luar biasa poekna nu pohara jasa langsung ditatabankeun beres korolak nyana ngajerit sabenerna mah meronta nyana teh wah aing bakal disiksa nyaho jasa panas bos beres iyalah roh anu la tufattahu lahum abwabus datang ka irahanya na disiksa datang ka terus di alam barzah teh datang ka kiamat teu eureun disiksa dibonggol disiksa dibeulem di jero kuburan teh terus bae disiksa masyaallah karim lu tadina di dunia sesenangan hotel main hotel rencana makan isuk-isuk di Inggris sore-sore di Prancis wah mun di urang mah Jakarta Bandung Surabaya terus-terusan lu tadina transaksi berbagai kota di tempat transaksi lain sakada transaksi eta teh untuk melampiaskan hawa nafsuna pesen wanita-wanita cantik waktu keur di dunia teh masuk Jakarta aya orang Jepang hayang orang India tinggal ngebel bae hayang orang nego sekalipun aya terus ke dari alam dunia na kikituan bae keur mamanehanna nama memang kafir duniana nya nama kafir mah ieu nu iileuneun anu janda jadi pejabat tinggi teras atas tapi nyana henteu melu kana aturan-aturan Al-Qur'anul Karim nyana jadi gubernur nyana jadi bupati nyana jadi camat nu teu melu kana aturan-aturan Al-Qur'anul Karim nu aya hanya pelampiasan nafsu jeung nafsuna bae ieu rata tufattahu lahum abwabus sama anu tatadina di alam duniana terus bae perpajakan teh dilag-lag bae kumanehanana padahal kan eta teh haram tapi kan geus aya aturanana ieu mah janagara pas kitu sabodo ieu mah keur carita Al-Qur'anul Karim atur Gusti eta mah urusanana urusan dunia tapi Allah ngajatakeun haram teh kos kitu sakadar supaya nyaho bae bahwa pajak teh haram asal haram la tufattahu lahum abwabus sama modal sia bal dibukakeun lawang langit korupsi sia sejadi-jadina asal nyaho bae
aing balain deuk kalarang ai sia keur haraya mah bae paes ya la tufattahu lahum abwabus sama ai sia daek mangga zalim hai jadi polisi hai jadi abri hai jadi pemerintah zalim rakyat ku sia peratus sia keur kawasan bae sia make aturan-aturan Yahudi jeung Nasrani nu ngalarang selalu bisa ngalarang kiai mana nu ngalarang ustad mana nu ngalarang rakyat mana nu ngalarang keur bojohna sia keur boga kakawasan paes sia la tufattahu lahum abwabus sama geram modar sia ngajelaskeun tah Al-Qur'an lain tah aing mah ngan sakadar ngajelaskeun doang geram modar sia DPR geram modar sia pejabat anu sok ngazolim ka rakyatna paes sia la tufattahu lahum abwabus teu percaya paes sia kuari buktikeun ku sia sok geura ayo mun teu ngaji pan urang teu nyaho ku ngaji ge alhamdulillah cak DPR kaduh ngaji ai pae minggu hari aing moal ngaji ulah ngaji sia abeh ulah nyaho abeh leleb sia disiksana je parangsana tah ke saya parangsana tah emang kumaha gitu ayo sia bawaan ku sia kiai berean ku sia nu daekeun mah abeh saruana engke di dituna je parangsana datang deui bae parangsana tah ieu sih ada lain lalawara ieu la tufattahu lahum abwabus nu mantak guru-guru ngomong lain hiji lain dua keur ngajabat di Indonesia pae masya Allah nu mantak Gus Dur mah Gus Dur dasar jelema luhur ketika manehanana di demo tita turun eta teh lamun deuk naik babari jasa saja kasalahan anu jelas mah eueuh geus eueuh dijelaskan lu mantak ansor kabeh nu mantak kabeh tentara deuk siap ngabela Gus Dur termasuk 70% polisi ngabela Gus Dur geus puguh banser mah geus puguh pangerdu sama siap untuk membela Gus Dur rembung kunaon takut mati cek cenah pae aing jadi presiden kumaha engke tanggung jawab ka Allah ieu ge aing sakieu geus teu kumaha engke ngan pan nyana geus bebeja mun ditanya cek Gus Dur aing mah di jero kuburan siapa nama Gus Dur apa pekerjaan juru dakwah kapan dakwahnya melalui jabatan presiden saya dakwah berhasil atau enggak yang tahu yang satu kamu jangan tanya-tanya saya Gus Dur mah bisa kos gitu ya tanya nama yang jelas saya adalah juru dakwah catat oleh kamu matanya ada kita jadi presiden kesalahan tetangga gua kesalahan makanya saya mah tidak ada yang dibenci Soeharto saya tidak benci Amin Rais tidak itu sudah gerak Allah tidak ada yang dibenci saya mau diselamatkan oleh Allah cuman melalui Amin Rais segala kos gitu doang kan eta mah di nomor di setting di videokeun jelema nyaho kabeh satu-satunya yang menurunkan saya adalah Amin Rais suruhan Amerika tapi saya tidak benci justru melalui Amin Rais lah saya selamat nanti saya di surga eta kok kitu doang teu kuat aing mah aya tungtungan dah embungeun nya mah salamet nya tanda keselamatan anak datang ka kuari berduyun-duyun anu ziarah sanu nitah jakolot urang mah di ditu aya paeh jeung embung batur kita tangga ge embung zarah ih itu ge kiai anu bogolna hebat gara-gara ka Golkar kuari murid embung zarah tapi Gus Dur terus bae datang ka geus aya nu sapoe di dinya zarah teu kabagian teh balik teu bisa zarah hadiah di mobil bae lain sa mobil dua mobil puluhan mobil nu hadiah di mobil bae datang ka kuari terjadilah pembongkaran lantaran kehujanan utuh Gus Dur geus dibuktikan ku Gusti Allah nu mantak hese nyaritakeunana sebab ka Gus Dur mah musuh bae rindueun kuari eueuh Gus Dur saha nu bisa mencairkeun eueuh nu bisa mencairkeun tentang MPR tentang DPR tentang kabinet dan lain sebagainya urang ge cangcaya bisa henteu sing ngajalankeunana lantaran cewek malulu kondebe pagede-gede aya nu susuna gede pan eta teh waduh Ki Pudoli mah lain leuleuh banget leuleuh susu pan teu beres teh mah geus pasti ni bae jeung Haji Pendi sing sabelah yeuh tolol aduh
teu beres paeh la tufattahu lahum abwaabus sama moal dibukakeun kajen ku kumaha ge nu mantak loba jelema ketika maca Al-Qur'an ngadengekeun kiai nu jadi polisi aing hayang pensiun dini nu jadi PNS aing hayang pensiun dini lah neuk ngaji bae aya loba jasa teh nu kos kitu di Jawa Timur Jawa Tengah termasuk di Banten ge aing hayang pensiun dini Inggris jasa besi paeh teu nyaho kapan paeh mah engke paeh keur ngagugulung hukum-hukum Belanda la tufattahu lahum abwaabus sama Masya Allah datang ka akhir di sana datang ka kiamat setelah kiamat wala yadkhulunal jannata fi samil khiyat ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط engke kiamat sanggeus kiamat diganti taneuh teh eueuh lautan dataran kabeh eueuh gunung eueuh tangkal kayu panon poe hanya sahasta didinyalah hararuda digiring melalui amalna masing-masing keleup anu paling indah mah lempang teh para mursalin nu paling indah mah para anbiya nu paling indah mah para aulia Allah nu paling indah mah para ulama sholihin yauma yas'anuruhum dina poean berangkat lempang ti kuburan masing-masing melalui cahaya ilmuna masing-masing cahaya ibadahna masing-masing pur mursalin manggeus puguh pilihan Allah jelas anbiya ge kitu keneh para nabiin ialah para siddiqin para syuhada para sholihin aulia Allah cararang nya nama eueuh geundeuk maleuk ilmu nu kuari dibikeun ku Gusti Allah dititip ku nyana di ropea rempaneun aya ilmu teh ieu titipan ti Gusti Allah embung nu haram dihalalkeun nu halal diharamkeun jeung teuing jairah ge bakal paeh ieu deuk disampaikeun bae haram-haram halal-halal makruh-makruh sabodo teuing nyana mah hiji bae hayang meunang ridho Allah geus sabodo teuing jelema deuk nyerieun deuk henteu teh aya nu kasinggung DPR aya nu kasinggung eta mah pejabat sabodo si aya ngarasa kasinggung mah ieu mah ti Gusti Allah nyana mah terus bae sakumaha kareta api ngajek-jek bae justru katarajang ambalayah loba anu parargat loba terus di akhiratna engke yauma yas'anuruhum cahaya ilmuna jeung cahaya ibadahna caang. Nah iya lu buang kawarah tadi kafir mah para roek teh nyaho jalan musyrikin teh nyaho jalan kafirin musyrikin munafikin kabeh teh nyaho jalan termasuk jelema-jelema nu maksiat teh nyaho jalan kulantaran teh nyaho jalan atuh nu ti kaler ka kidul nu ti kidul ka kaler nu ti wetan ka kulon ka kulon ti kulon ka wetan waktu ambalayah nyana silitanya di kabar sia kami mah kakulon euy lain kakulon masarna mah tuh wetan kulon aing geus si wetan da kakulon mah ambalayah waktu nu ti kaler ka kidul nu ti kidul ka kaler cak nu di kaler di ka mana ka masar mah di ditu di kidul aing urang kidul cak nya dari kaler cenah aing pan urang kaler eueuh masar mah teu nyaho jalan iwan tapi anbiya mah dipanggil ku Gusti Allah mursalin dipanggil siddiqin syuhada kitu keneh para aulia Allah kitu keneh ulama sholihin anu tanpa pamrih keur di alam duniana cang yauma yas'anuruhun cang blak di jalan kapanggih jeung nu ngalamun sia ngalamun Aisyah ieu mah mama kan anu keur teu ka Golkar kan henteu mama milu ayo sia milu di dieu milu di dieu tah milu yauma yas'anuruhum murid-muridna marilu dina cacaang ilmuna marilu kabeh berangkat ka mahsyar brek datang ieu mah mamanya nu keur asup ka Golkar lo bawa mah atuh paingan poek mama sarua
mama poek emang mama tobat siang ngomong-ngomong tobat aja orang ke mana aing puyeng puguy teu nyaho arah ka mana ieu mama si keur ieu ka Golkar ulah ngomong ke situ tolol aing keur bingung siang ngomong ke situ tambah bingung aing lain kula ge pan diajak ku mama cak mama cenah engke urang babarengan di akhirat teh ka mana ya pasti ka neraka geus kieu mah sia tah mama Golkar. Aduh. Nah, iyalah datang ke masa para mursalin karena gawa ngadagoan ambia sidikin suhada aulia solihin tararenang ulama darariuk di hareup kararieu silih tanya di ditu teh eueuh bae kasusah sebab naon sebab di dunia geus dijelaskeun ala inna aulia Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun eueuh sieun eueuh prihatin di dunia jeung di akhirat akur bae di duniana eueuh kasieun sugan sieun ka jelema teu sugan sieun ka momonon henteu eta mah cenah ka kuntilanak ya remeng-remeng menyak walisin ka kuntilanak nah eueuh kasieun la khaufun alaihim walahum yahzanun wae nyampekeun digaekeun henteu eueuh jelema nu ngadengekeun cacing gitu wali mah aing mah jeung cacing ge bisa bae geus pokona mah cacing keur naon maneh tiis cenah cekeuna ieu di jero embel budak bari teh nyaon embel sia tiis jasa keluar atuh mangga nanya coba ayeuna ka kiai nu ngeridit kiai tiis apa panas can kabayar kreditan panas eleh ku cacing bade ditanya tiis sakeuna di embel kiai nu ngeridit panas eleh ku cacing tolol kiai eleh ku cacing blon panas sakieu tuh wali badak jeung saha bae ya jeung jin dakwah teh wali mah jeung hewan ngobrol akur eueuh masalah sugan aya rempan sugan aya sieun teu aya nah iyalah di akhirat jelema-jelema anu ngabohongkeun ka ayat Allah adigung sombong teu daek nuturkeun aturan-aturan Al-Qur'anul Karim di akhiratna la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat ngabahasakeun lagi pohara supaya kaharti ku urang cek Gusti Allah eta jelema anu ngabohongkeun ka ayat-ayat aing kafirin munafikin agama-agama di luar agama nu dipikari do ku aing termasuk jelema-jelema nu maksiat sementara mah ieu bakal diasupkeun ka neraka wala yadkhulunal jannata moal ararasup ka sorga hatta yalijal jamalu hingga onta asup pisamil khiyat dina liang jarum maksudna naon nyontoan ku moal-moal asup ka sorga sakumaha moal asupna onta ka liang jarum sok kira onta dedetkeun ka liang jarum moal asup onta ka liang jarum lantaran onta mah gede liang jarum mah leutik sakumaha moal asupna onta ka liang jarum sia ge ku moal asup ka sorga pecis kos onta moal asup ka liang jarum moal asup ka sorga kajen kumaha urang lamun ngaji tauhid teh kapan keur nyaritakeun maha kawasa Allah kumaha kakawasaan Allah lamun dunia diasupkeun ka jero endog mampu heuntah teu atawa onta asup ka liang jarum mampu heuntah teu keur nyaritakeun kudrat Allah atuh mampu Allah mah imma ontana dileutikeun diasupkeun ka liang jarum wa imma liang jarumna digedekeun atuh Allah mah maha kawasa eta keur nyaritakeun kakawasaan Allah ngali mah keur carita pas-pasanna onta diasupkeun ka liang jarum moal asup sia wajan kukumaha ge dunia diasupkeun ka endog moal bisa komondok puyuh mah leutik tapi kuari mah lain soang bae nu endogan jelema ge endogan aya bahasa moal aing moal nurut datang ka orai jangjangan sarua tah bahasa aing moal nurut ka sia datang ka orai jangjangan moal aing ieu ge sarua datang ka onta asup ka liang jarum moal nurut aing mah ieu teh sarua takos kitu teh sarua
nah aku mual iya guys aku mual asup ka sorga sia datang ka onta asup kalian jarum kunaon eta teu mungkin onta bisa asup kalian jarum sebab onta gede liang jarum lentik ieu ge sarua moal mungkin sia asup ka sorga sebab sorga mah tempat jelema anu soleh sedangkan sia oleh jelema kafir ku moal-moalna kos moal asupna onta kalian jarum masyaallah bahasanna pohara jas wa huwa ghairu mungkin fakadzadu lamun onta teu mungkin asup kalian jarum leutik kitu kene kafirin musyrikin munafikin moal asup ka surga pasti moal asupna ieu kedahsyatan siksa Allah wa kadzalika seperti kedahsyatan siksa Allah eta lah najzil mujrimin kaulah ngabales ka jelema-jelema daroraka bil kufri dengan kekufuran ari eta mah jelema nu maksiat ka neraka namangan diseseh doang diseseh model DPR ka neraka model MPR ka neraka model pejabat ka neraka kunaon cenah kiai kok ka neraka lantaran ngagugulung lain ilmu Al-Qur'an tidinya bae geus wa lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul khasirun nyana ngagunakeun ngutak-atik hukum teh lain tina Al-Qur'anul Karim geus neraka berarti yakinkeun eta lamun teu yakin eta ente ngagelok berarti kudu yakin neraka berarti pejabat neraka aing mah yakin jasa bakal ka neraka lamun teu tobat je cenah kitu amat emang kitu aing mah kitu bae aing mah geus lamun teu tobat mah cilaka bae mun tobat bisa tuh bisa ieu tobat mah carana tobat mawa sapi sia ka aing aduh eta kiai cenah belian jasa ka Golkar ge disogok komo ieu ka sorga atuh duh ka sorga teu mah sapi-sapi acan mah cenah ya rugi aing atuh bener di alam dunia cilaka kawehan diseseh doang ya mah ieu lurah pae misalnya mabok adinya na zina adinya na kan neraka tah nah ku malaikat dicekel buukna digubiag engkenya na bebeja ke malaikat malik gedekan sama warna budek ngancul can deui ngomong lurah di aduh panas ulah ngomong sia keur ieu ge sia zina teu ngomong aduh jangan ulah panas teh sia malaikat panasan deui tambah mana geus lalecet cenah kakarek lecet digubiak di war daripada loba gawe aing mending dijejek bae kana war aduh Gusti Allah eta kakarek lurah itu komo bangsa nah mau dicaritakeun pokoknya ya Allah ya Rabbi Gusti kumaha tadi neraka lahum jahannam mihadu wa min fawqihim ghawash kafirin musyrikin munafikin jelema anu maksiat digejeburkeun ka neraka moal diasupkeun ka surga di nerakana diberi penghormatan ku Gusti Allah sakumaha keur di alam dunia lamun nyana di dunia masuk hotel keluar hotel mun carita hotel di Jakarta aya nu sapeting 3 juta 5 juta 10 juta 15 juta eta keur carita daerah Jakarta di Bandung kitu kene Surabaya kitu kene lamun ka ditu mah ka luar negeri anu sapeting 100 juta anu 500 juta sapeting anu 500 juta kieu cenah mah lamat atuh sia mah jelema susah teh nyawana naon mentak sekali-sekali atuh jadi jelema sugih emang kumaha itu kok mahal amat lain masalah tempatna urang datang ka ditu geus dipapagkeun make Rolls di lapangan udara ge di jero mobilna ge geus eueuh carita panas asena ge ditanya hayang sakieu leuwih apa dikurangan di tukang awewe geus teu make kutang-kutang acan
emang kumaha emang sia paling ka losmen harudang itu sapira losmen itu batur mah datang ka ditu langsung disayagikeun berbagai menu besi urang teu betah menu daerah Indonesia dibere menu Malaysia dibere menu Singapura dibere menu Australia sadunia menu aya kabeh kos kitu mata kula teu betah harita jadi jelema sugih kesel loba aturan didinya awewe ambalaya sadunia aya titah milih dimerekan disusuna di dia Indonesia disusu dimerekan di dia Jepang di dia India waduh Amerika Australia wow udah siapa dengan cerita ti aing we nyahelanan lah Masya Allah lantak aing teu betah itu sakos kitu neraka cak aing ngan eta mah keur sugih bae baheula tah emang kumaha itu lalakon eta sahabat atuh eta di hotel eta bow bisnis ge bangsa bisnis lain cara bisnis toge tempe kos cari itu atuh bisnis ge jual beli senjata adnan kasogita nusok didi bisnis ge bisnis minyak berbagai negara-negara bisnis ge geus lain bisnis butuh bangsa bisnis batu bara aduh bisnis emas tono mutiara Masya Allah orang mah kuari lamun carita batu cincin bae ge di mingguan nu 1000 nu 2000 ambalaya dipakai ku urang saminggu bae di ambean bau bentak batu lagi geus teh nyaho asli teh nyaho sintetis geus nyaho plastik pokokna mah nu penting mengkilap bae geus lah lompat urang ka Jakarta tunggu nanti pemainnya datang jol ti Australia jol ti India mawa nyana jamrut India mawa nyana batu Australia mawa nyana batu tiki itu berbagai negara anu ruby asli ruby binur sebetulnya oka ruby binur kan kemudian tuh naon gitu ngaranna sapir datang tanya ieu nu leutik ieu 100 juta nu ieu 300 juta nu ieu 500 juta nu ieu 1M nu ieu 2M atuh pan urang mun bisnis kos gitu bogo ieu mah ge doyong ieu mah keur carita bae di Jakarta teh kos kari itu bisnis teh kelas-kelas batu mutiara Masya Allah lain lalagaan mun urang masih kene kurang puas kene we nanti sebentar lagi telepon berbagai negara-negara urang mah tuh paling hebat Kalimantan ya paling hebat batu Garut ya atuh akur bae hejo cara jamrut atuh lain deui kadarna tapi kan urang geus merasa puas bae Garut ieu waduh luar biasa pohara wah aya deui batu teh ieu batu lode ieu mah hideung keneh ke saminggu bakal hejo angel ternyata tahunan ieu nu kerlep-kerlep ge ieu kali baja aju dibaca ku jelema anu cadel kalina ieu maja teh kos itu teh maya maja ya Allah diproduklah di luar negeri kalimaya Australia kalimaya India jol datang ka urang kaliru urang ieu kalimaya ieu mah India ieu mah kalimaya ieu mah Australia ieu mah kalimaya ieu mah Singapura dibuat sedemikian rupa asli nama di maja Masya Allah hayang sabara karung nyokot sia di ditu ambalaya di maja bawa kurang ka dieu ja teuting seger lipat terus mah nyokot lah di luhur jalan tetep mahal nu asli nama kalimaya nu asli nama teu bisa dijual kituan bae tetep bae aya pemain-pemainna
datang langsung di Jepang, datang langsung di India. Aya bosna di Jakarta temenang diproduksi di Indonesia, bawa langsung ke Jepang, dibuatlah di Jepang sedemikian rupa, dibawa deh ke Jakarta. Nah tadina meuli na nu segede kieu teh di Jakarta mah di Kalimaya paling di Maja paling nilainya teh 100.000 200.000 segede kieu, geus diproduksi di Jepang dibaguskeun jadi 500 juta. Mentok mahal amat Kalimaya, neangan orang di Maja nu mah aja atuh mahal bisa. Siapa yang anak kemaja deh paling kebo aya di ditu. Geus kaluar ti Jepang, geus kaluar ti India, dibuat urang ge moal nyaho. Nu makena saha? Tuh nu makena SBY. Nyana geus kikieuan bae, oh ini cenah dari kali gitu. Bohong, nyana makan bagus. Nu susah bae gembung makan nu jore atuh komo nyana nu sugih. Mu saya macana sederhana cak Jokowi teh podol serok. Nu susah gembung makan nu jore atuh komo nyana. Eta macana nyana make nu susah bae ka urang bebejana. Emang nyana ngaji di mana? Nu ahli tasawuf gembungeun make nu jore. Atuh kitu bae sih ukuranana. Cenah nyana mah make nu jore bae. Aing mah wani aing ka ditu deuleu ku aing. Deuleukeun bajuna nomor sabaraha hargana. Kiai bae nu tasawuf embungeun make nu 100 200. Eta kiai mun boga mah kabeh ge hayang anu harurung harerang mun boga mah. Sakieu ge ngaji kudu teu ngaji. Jokowi irah mondokna nya. Teu kacaritakeun santren jana mah. Eta mah ka urang bae kos kitu leugeun ge engke korupsi deui bae. Atuh lamun nyana bener-bener make nu jore bae mah moal korupsi. Atuh kuari ge menteri-menteri geus disadiakeun kieu eta teh jangan ladang korupsi. Ye, mah kumaha? Ieu mah pada urangna bae lah ngomong. Saya masuk kayu gitu ya kemana yang ngaji lahum min jahannam mihadu wa min fawqihim mughawash. Sakumaha di dunia namanehanana ti hotel ka hotel tinu mewah ka nu mewah tinu megah ka nu megah. Carita hees tageh kudu dihandapna mah make spring bed lagen lain anu sakumaha biasa. Aya nu aya cayan, aya nu dikompa, aya nu ambul-ambulan di mana asup kadinya teu kadeulean jelema. Panai urang mah asup kadinya hudang nyeri awak. Atuh pan kasuringan mah lain. Disetel kasurnya nama oh ieu teh panas tiiskeun, oh ieu teh is panaskeun. Masyaallah. Geus ciptakeun sorga di alam dunia jelema nu sarugi man nu mantap ketika jadi gubernur embungereun tina kagubernuran, ketika jadi menteri janji nama ngan saperiode dang tapi naik deui bae, ketika jadi presiden mah komo nomor hiji. Aya nu saperiode doang ngajueureun moal aya, mun bisa mah kuari ge SB minta tanda tangan masyarakat hayang jadi presiden deui. Ku sabab laon ieu ngeunaheun jasa heesna ge mantap. Emang urang gitu hees. Yang di mana ya? Wah, itu kasur tuh. Ngeunaheun, hudang nyeri. Urang dikitu-kitu ngebul kasur. Majikan ngomong, emang sare di dinya, bung, saya 2 tahun mah tadi poe, cek jeung teh paingan, teu teas jasa nyeri awak ieu. Bareng di dieu tumbi lama lulu. Aduh, budak tumbi geus incuan di dinya. Kaselangat. Tebata kurang batu paege atuh sabodo lah Gusti. Tapi deleukeun bupati, deleu gubernur, deleu presiden. Nu mantaknya ngeunaheun jasa teh ngomong ka rakyat bah pusing saya mikirin rakyat teh podo sero. Lamun nya ge pusing, sapreda tuh gantian di saya jante. Berarti kan di balik pusing aya naon? Kitu bae sih hese-hese. Wah, cenah kieu lain kos kitu, kumaha? Emang kos kitu. Maka caritakan ngeunahan dunia. Oh, boga imah di anu boga. Wih, di ngeunah-ngeunah. Keur carita sare di handap amparana nanggeus sese nyaritakeunna di luhur selimut nanggeus luar biasa di neraka ge sarua. Penghormatan Gusti Allah terhadap kafirin, penghormatan Gusti Allah terhadap musyrikin, penghormatan Gusti Allah terhadap munafikin, penghormatan Gusti Allah terhadap jelema-jelema nu maksiat di neraka dibere penghormatan kumaha di nerakana lahum min jahannama mihadun tetap ke ahli neraka. Di neraka jahanam teh aya permadani amparan firas.
wa min fawqihim ghawash di luhurna aya selimut jang nutupannyana. Aduh indah jasa, masya Allah. Cuman ciptaan Gusti Allah teh horenganan amparan jeung selimut teh minan sono. Aduh tempatna seuneu amparanana seuneu horenganan seliput na ge seuneu. Berarti nyana make selimut seuneu dikitu-kitu ge ulah pake cak malaikat ieu selimut. Ayo teu kudu make selimut, binti pake bae ieu penghormatan. Deuk kumaha coba ayo. Dihandap kasur pakai bae, kasur tidak sono mangkani. Moal ieu mah make pake cek malaikat malik. Pakai sia udah teu dipake. Oh, disentak ku malaikat. Penghormatan sia pake. Waktu dihandap di amparan di luhur di selimutan make seuneu atau ambal aya awak. Diborogod ku seuneu. Teu meunang henteu, sebab lamun henteu make selimut nyana terlalu laluasa. Tapi kan di selimutan makan make seuneu ngeunaheun. Haneut. Masya Allah. Di amparan make seuneu, di luhur make selimut seuneu, tempat ge seuneu. Nah, iyalah wa kadzalika najzil zalimin. Itulah Gusti Allah mere siksaan, mere babalas ka jelema-jelema anu henteu iman kana ayat-ayat yakni ngabohongkeun kana ayat Allah. Istikbar, takabur, sombong ya tedek make kana aturan-aturan Allah, diasupkeun ka neraka jahanam, dihandap di amparan sana, di luhur make selimut sana, ditah dipake bae. Wa kadzalika kitulah najzil zalimin. Kaula nu agung ngabales ka jelema-jelema nu buang kawara zalim waktu di dunia. Kumaha lamun jelema nu iman cara urang? Engke di akhiratna kumaha anu tadi dibukakeun pan urang malawang teh. Langit kahiji geus dipapag, langit kadua dipapag, langit katilu dipapag lantaran kaambeueun ku malaikat. Pan malaikat mah ngambeu ku ari ge. Ambeuan malaikat teh kana roh urang teh kaambeu. Urang lamun sering zikir, urang lamun sering maca sholawat, urang lamun sering tadarruk ka Gusti Allah kaambeu ku malaikat. Seungit. Ambean malaikat mah seungit lantaran malaikat mah teu dahar teu nginum teu sare ambeana zikir. Ngambean ka Haji Penti rada bentek cek. Diambean ku malaikat hangru. Diambean ku malaikat teh. Nu sholawat, nu zikir, seungit. Mantap begitu datang ka langit ka hiji geus dipapag ku malaikat ambean nya geus lain deui seungit. Model kos kieu anu titah langsung ka luhur. Langit kadua model kos kieu anu titah langsung ka luhur. Nah, engke kumaha ieu ka dituna? Walladzina amanu wallahu alam bissawab.